bisa ngajegur jang Amerika, rudal alik mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayang cek Amerika kekeketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya bahaya. Kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan. Kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yadhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Aing bakal nurunkeun 4 siksa. Ya Allah. Qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban. Aing maha kawasa. Aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah. Lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khususna ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara. Bener. Hiji azaban min fauqikum siksa timbul ti luhur. Bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banyak buaca siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atawa hujan es buah datang ke buah rarusak atau poek teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum aw min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek. Nah kulantaran tertep bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen ku kumaha ge aya arang acak-acakan budak isi nagara deuk dikumahakeun. Tapi ceuk lama lamun Oma Irama jadi presiden bakalna pertama santai nginahin ke beres santai lari pagi ke kajen gua. Masya Allah mantap luar biasa. Iya kari. Aduh kan ujung-ujungnya kiamat. Tebareres brak ya Allah. Serius ya. Langsung ngerti. Aduh ya Allah ya Rabbi. Iya siksa tadi ti luhur geus bejakeun Muhammad. Nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing tiadap mimiti lini kadua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa ku aing rusak pararotong pararisek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia
Sakali ieu di Banten sia ku aing. Gunung Merapi, sia kena datang ke Bojong sia. Ka Pasar Kemis mah ulah. Liwat kesempatan. Ya Allah, ya Rabbi Gusti Allah tuh, saya Gusti Allah ayo sia. Mun teh ti luhur ti handap. Mun masih keneh bae. Teguran ti luhur geus ku Gusti Allah, masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara syat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat, teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin kaya yatim piatu. Geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur, geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyieun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti nagara kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang keneh nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan didinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derejek ilah syiah so eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak kostaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae teu aneh jak Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik nyeun organisasi aya udang iya aya udang di balik batu aya tah kos kitu nah nu mentek nyeun organisasi sok geura desek komo dek aya kepentingan negara bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok deula tumpas kot kitulah kaayaanana kiai bisa antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah
Iyalah siksa ti Gusti Allah ausiaan awyal bisakum syi'a teu karasa ku urang. Toel ku urang kiai eta, "Hei, tu aing sarua ka Allah, aing ngaji." Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu, "Hah, sok sangeunahna bae." Loba omong. Ayo bae urang berjuang, sia di dieu aing di dieu. Kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa. Kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu ya karim, masya Allah. Lamun sarua dek ngebangun bangsa jeung negara, atuh daon make jeung silih gelek, silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi, kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajarikeun huru hara besar, KPK, polisi, hiji deui naon? Ayo sia. Bari geus jadi 3 ngakar tek. Geus, masyaallah. Geus teu bisa. Naon kitu ngaranna harmonis kuari teh. Geus dihandapna geus siap dek perang kuari. Abri geus kabagi 3. Pihak ieu, pihak itu, pihak ieu. Geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh nagara urang. Pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh kuari teh kos kararitu. Polisi geus teu percaya ka KPK, KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif, geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif. Main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi, polisi kuari nyalahkeun KPK, KPK terus bae nyalahkeun DPR, DPR nyalahkeun polisi, polisi nyalahkeun KPK. Di BPK ngajukan berpermasalahan supaya tetap diangkat, eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang, ieu negara urang, dek kumaha coba pikir, cenah dek ngaberesan masyarakat, nyanana beresaneun, nyanana beresan, urang mah teu kumaha je kieu bae nonton nyana. Ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang. Lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta. Geus, teu kudu nonton TV, teu kudu ngadengekeun radio, ngaji sia di dieu bakal nyaho. Saya kiai nyaho ti mana? Aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah, deleukeun. Je, nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji, tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi, polisi KPK, KPK ge sarua bae geus kos kararitu kuari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mantek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedangkeun RI 1 geus amanat, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Endeu ka rumaha coba, lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang, tak kakarak judul tah. Geus mulai tah urang nyaho tah. Geus mulai tah. Di koran mah hese, mendingan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah deuk bener deuk henteu kos kitu we pokona mah tah. Je, emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional. Secara internasional campur tangan bule di urang, emrik hayang cicing di urang, berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi, teu boga potensi negara, hanya jual beli alat perang hasil produksinya cau eueuh di Amerika mah, hui eueuh di Amerika mah, swag mah komo eueuh jasa di Amerika mah. Mun urang ke Amerika coba urang ka ditu teh hayang suweg moal aya di urang teh hayang suweg jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung. Coba neangan di Amerika mantap kulit teu betah ge iwung neuleunya na ka Indonesia aya iwung, aya awi, aya cau, aya anak cau. Aduh luar biasa. Dideuleu ku nyana hasil bumina, minyak aya, logam aya dan lain sebagainya. Cekel huluna. Loba omong sia.
geus wae ye iman negara ulah loba ngomong yang sabaraha sia teu bisa pani mah rakyat mah ngomong gitu bisa ya tembak sia poe ya wah saya sabar persen sia jipan lain gula dok merek kabeh ya udah tanda tangan teh beres cicingnya na di nyin gedung di Indonesia luar biasa lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung du dimbati ku urang nah mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu di antara politisi di luhur ieu kepercayaan bule ieu kepercayaan rakyat ngadu timbul huru-hara internasional bakal naik taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujianana emang kumaha kitu rakyat teh geus teu sudi jasa di bawah kikieuan tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika ada kumaha gitu geus tinggalin tambah kali mah 135 juta lain 35 juta ku ari mah bung jenggot nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak luar biasa lobana Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu nah bendera salib perang salib kuari ditaekeun perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae wabeh ngaran-ngaran perang mah pararaeh bae yalbisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syi'an organisasi golongan-golongan wa yudhiqu ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macem-macem urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika urang teu daya teu upaya soal berita aya ge selundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa satu sisinya nama Wahabi satu sisi deui ahli sunnah wal jamaah nu jelas mah urang kebingungan kabeh supaya naon supaya mendukung ke Amerika teu nyaho keasianana kumaha tah kos kitulah wayal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa nomor kahiji rudal Husein kadua rudal Hasan nomor katilu rudal Ali ngaranna ge teu kira-kira rudal Husein
lamun diberangkatkeun datang ke Amerika. Rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika, rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Henteu kumaha coba hayang cak Amerika kekeketaan heula, jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina, menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya. Kita cari dulu. Lain eureun neangan kelemahan. Kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yadhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku di luhur geus. Dihandap geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah, tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui, hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa, ribut peperangan, modar kene. Arti apa pun yang nyeneng interestnya orang dibawa kurang channel guys berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang didinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya, ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional, jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel, orang Indonesia bae aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teh nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI da moal bisa. Sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika, tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu, perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu. Ieu urang Indonesia mah asana mah nya nama ongkos bunglon nya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika. Teka caritakeun orang Palestina, di Palestina aya orang Malaysia, teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand, teka caritakeun di Palestina teh orang Korea, tapi orang Indonesia mah aya di ditu. Malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak jar. Begitu dibuka ieu penyet irung. Lah cek orang Amerika, ieu mah lain orang Irak, lain Iran, lain Taliban. Coba status seorang mana? Begitu di dalam ya karib kurang putar anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup ceknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan. Masya Allah tak poso ribut poso nasional tamata, tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso. Ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu. Namun teu datang ka ditu poso terus-terusan, nu dipencit ustad teh, nu ditembak kiai teh, anu dipanah, nu dipedang, datanglah organisasi ti urang. Padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah, poso-poso bae datang ka ditu, ngibarkeun bendera. Perang, siap. Meuli bejakeun ku kula organisasi nu mana, ngan nyana minta izin ka kula. Bos sombong amat cenah, sekali-sekali sombong lah. Niku mah Indonesia mah kos kitu, eta di Palestina bae aya, di Taliban teh aya. Ya Allah ya Rabbi, nu mantak aneh, eta pan kudu make kapal udara, haju kudu make biaya, pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril. Oh steril luar biasa, mau kemana, tujuannya apa, tapi aya kan di ditu. Masya Allah, nu mantak ke mun perang deui ku urang diajak ka ditu. Naik naon cenah kiai ngojay paeh di laut asana ieu mah meme perang geus malodar. Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu teh diperhitungkeun ku Amerika, sangat diperhitungkan. Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek nanas tetep di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus.
siksa ti Gusti Allah. Leletikanana di urang antar kampung, leletikanana ti urang antar desa, leletikanana ti ku urang antar kiai. Kunaon eta? Lantaran boga kahayang. Kiai ieu ngayakeun ieu, kiai ieu ngayakeun ieu, henteu harmonis, ribut kiai jeung kiai. Syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Hayang rada gede melalui organisasi-organisasi. Hayang gede deui melalui parpol. Cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui, kuari makin dibesar-besarkeun, makin digede-gedekeun. Urangnya ketika PKB naik, beuh sabaraha nu paeh saat harita. Sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna. Lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa. Armada wah geus pohara ieu mah main engke bakalna teh. Nah ieu sing ada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah. Mun sia teh iman ka aing, mun sia teu taat ka aing, teu takwa ka aing, bere siksa opat. Hiji ti luhur min fauqikum, dua ti handap min arjulikum. Mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap, awas aoyel bisa kumsian aing yeun tah golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'saban ribut perang. Jadi berarti geus aya ti ditu nu mantap cek Kangjeng Nabi, inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan. Sayeuna umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'ana jiatu firqatun nu salamat mah bakalna sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyeun partai Islam lantaran kabeh ge huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara, tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam. Ujung-ujung nama atuh henteu. Lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3, ribut P3 jeung PKB, ribut KB jeung PNU, ribut jeung PDA, ribut. Nah, perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh. Pilpres kamari sabaraha anu paeh. Tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kukumahakeun ke negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Kuluhur geus, ku handap geus, dibuatlah hasil urang keneh. Iyalah yal bisa kumsya'u wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi nu mantap Kangjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadoa ka Gusti Allah. Langsung nangtung Kangjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu. Beres ngala wudu fasa'ala rabbah ngadoa ka Gusti Allah, ngadoana ya Allah alla yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kangjeng Nabi seperti eta tah Gusti, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap, ulah diturunkan ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd, ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi. Gusti nyuhunkeun ka Gusti. Ngadoa Kangjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi.
berbagai manusia huluna kiai jeung kiai politikus jeung politikus deui ahli ekonomi jeung ahli ekonomi antara provinsi jeung provinsi antara negara jeung negara walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencaina anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mai ti berbagai negara-negara Kangjeng Nabi nangis ngadua Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam Allah ngutus malaikat Jibril turun tak bijakeun Jibril ke Muhammad ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina 4 rupa tadi siksa ti luhur siksa ti handap siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa nah fa'atauka isdatain wa mana'aka isdatain nu dua ku Gusti Allah diijabah nu dua mah henteu bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti nu dua henteu naon nu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril layatiyahum adzabum min fawqihim wa min wala min tahti arjulihim yastasiluhum nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana ge eta teh moal terlalu dahsyat siksa ti luhur paling aba-aba doang siksa ti handap paling aba-aba doang sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril disunamikeun hanya sebagian kecil moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahum azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran geus urusanana di pangeran teh mah lantaran nya teh iman bae atawa maksiat bae teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atawa ngarobah status hukum Al-Qur'anul Karim ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh mah moal dahsyat biasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar anu dua deui nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah nomor kedua bakal ribut antara umat antara agama antara bangsa eta moal diijabah teh diijabah tetap tamah bakal terus bae eta mah bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika taneh ketika perang Libya taneh perang deui Palestina taneh lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd masyaallah ya manu dua mah teh Kangjeng Nabi naros Jibril nahan nu dua ieu kok henteu diijabah padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan wa hazani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya lantaran nyana percaya ka kitab percaya ka nabi ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabaqahkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional datang ke tingkat internasional Quran dimusabaqahkeun antar negara Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab oh timbullah juara satu dipake henteu kahiji nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman la nabiyya ba'dahu dari Nabi sabada Kangjeng Nabi tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia ajaran jelema ku nafsuna bae nah ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim urang kuari ngarasakeun percis jasa mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah guruna teu ka Allah muridna teu ka Allah ribut ka jenting kumaha
antara lembaga ribut lantaran henteu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran henteu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang, antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Ngeulah bakal moal eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji, yal bisakum syi'a, bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kadua geus aya golongan yudhiqu ba'dakum ba'sabad, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana, timbullah peperangan. Baik di kampungna sorangan, di nagarana sorangan, atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kanjeng Nabi teu dijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha atuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing, jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri. Anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae, dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti. Mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi, maneh mah cicing bae ya zamil buyut, cicing bae maraneh di imah masing-masing, wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah, nyalametkeun diri. Ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajen teuing nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa, engke ge moal paharti ku otak-otak manusia saat eta. Bakal mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia. Engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria, bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh, cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat. Deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Ah manjat cenah. Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tah mah zaman kamari tah mah zaman Wali Sanga Semar mah tah mah mimiti aya wayang gelar kadua, wayang kulit katilu, wayang golet. Jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar. Ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon. Wayahna coba tunaikeun ka dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor kaduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk bae. Eta si Semar kos kitu. Jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si Cepot. Sia seuri sok tongton meureunnya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nyana nama tilok turun langsung. Kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Kitu jadi didukung ku para ahli Allah. Geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah. Geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Ah siapa bodoh jasa siapa? Aduh bodoh jasa teh angan ke calon presiden anu henteu make sepatu. Teh angan coba anu make sempak doang. Mantap biasa ieu mah. Atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita. Ya Karim ya Allah ya Rabbi. Nah ieu ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara. Memantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah.
dilanjutkan ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Banten nu katengah telah degelna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos kararitu kuari ge lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh. Lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu kararitu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti. Urang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh Kosi Semar ja. Persis Kosi Semar. Coba ge amati coba. Coba ge amati ku tukang wayang makanya hoan ge. Satungtung can aya ulah waka. Lantaran ieu mah raradutan kabeh ge. Geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang mah Allahu Akbar. Batur kampanye urang mah salat duha be Allah. Duitna mah cokot teh. Tah sia mah sok kitu bae sih blon. Jadi benerna ieu. Tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala khususna dakwah ka umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea. Ternyata ketika ditegor didakwahan ku Gus Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin megledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atawa tiana mancercai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embek nah ieu ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum syan nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieulah keur meumeujeuna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantat unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Pikir ku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kekawasaan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tah eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang ka saha cek Gusti Allah aing teh keur lembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadilkeun nang aing dihancurkeun ge teu dijujurkeun dibangkalarkeun nang aing unzur ikir ku sia pikir ku anjeun pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak-balik ngajelaskeun dalil-dalil baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia nu buang kalara deuleu maksudna naon la'allahum yafqahun
supaya nyararaho bahwa anu ngagular-giler ngabulak-balik anu ngarobah-robah na ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu berarti ulah mun tayang ka jabatan, ulah mun tayang ka tahta, ulah mun tayang ka manusia, ulah mun tayang ka harta, mun tayanglah kanu ngagular-giler ngabulak-balik ngarubah-robah ieu alam, ieu manusia, ieu negara, ieu bangsa. Saha tadi kan geus ditanya, saha anu bisa nyalametkeun? Qul Allahu yunajjikum. Nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah, engke ge Allah mere sabab ka manusia, ka satria. Nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah, ahli Allah anu selalu ka Allah bae. Beurang jeung peuting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham kana caritaan-caritaan kesatria eta. Iyalah seorang waliullah, nyananya nyamaran engke aya di negara, engke aya di pedagang, engke aya di petani, engke aya di kalangan cacah, engke aya di kalangan menak, selalu aya nyana mah hadir diakui ku berbagai lapisan masyarakat. Etalah engke nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya. Komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasaran ketika aya kesulitan-kesulitan anu terjadi di masyarakat, baik kesulitan-kesulitan alam kadeleuna kumaranehanana, aya angin, aya batu, aya hujan teureun-eureun, aya badai, aya gempa, minimal lini erosi, kemudian aya tsunami, atawa sandang pangan mahal, atawa paila, atawa keributan-keributan. Nah, panyakit-panyakit. Coba tah ketika kos kitu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun? Bejakeun Muhammad ke ahli Mekah. Bejakeun. Coba Muhammad. Kangjeng Nabi teh titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayyunajikum min zulumatil barri wal bahr. Saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr. Artina zulumatil barri teh popoek berang, popoek daratan atau popoek lautan, merupakan suatu kedahsyatan siksa. Sok geura andai kata tengah peuting anu poek kemudian aya mega ditambah deui ka poekanana lantaran bulan bintang ditambah deui ku angin anu menggebu terus teureun-eureun macam kituna sebagai siksa. Saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeunana? Keur carita hakikat atawa di lautan nya di jero laut nya peuting nya aya bega. Bayangkeun ku urang ditambah deui ombak anu luar biasa naik ka darat, atawa di laut anu keur naik parahu, naik sampan, naik kapal, atau anu keur ngojay. Nah, ieu saha nu bakal nyalametkeun saat-saat seperti itu? Bejakeun ka ahli Mekah. Coba bejakeun ka ahli Mekah, coba saha nu bisa nyalametkeun? Eta keur carita hakikat kaayaan alam seperti kos kitu. Urang mah nyarita teh kejadian alam yang adanya si bule. Henteu bae urang menyokot aslina. Eta teh aya nu nyieun kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu semata-mata kos kitu Gusti Allah mun teu disababan ku urang sebagai penghuni bumi. Sok geura ge bejakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun? Moal aya nu bisa atuh kabeh ge. Ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi.
diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita kabeh. Allah Allah Allah. Di tengah lautan deuk men katulung ka jelema kumaha? Lantaran di tengah lautan kapal oleng. Oyag-oyagan nya peuting deui. Nya mega luar biasa sidar setik-etik acan. Parahu atau kapal parem. Sedangkan diberitakan ku nahodana kapal kita ini akan tenggelam. Tamana coba mun tayang. Jaringan-jaringanana teu bisa lantaran error. Telepon ke mana teu bisa. Tinggal ngan ka Allah doang. Nu Katolik jeung nu Kristen geus saat eta mah pasti Allah 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 sobat komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok, nyana tukang zina, nyana tukang korupsi, ketika kapal na oleh Allah 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 Allahan kajian kumaha ge tah saat-saat kos kitu teh saha tah nu bisa nyalametkeun atau naik kapal udara biasana lewat Abu Dhabi gerbek diberitakeun ku pilot para penumpang yang baik, kapal kita menemui masalah sebab cuaca buruk di keatasin ini gelap, di kebawahin angin besar, ditabrakin ke sono. Kita masing-masing berdoa saja. Rasanya cak pilot rasanya waduh aing geus dah deuk pilihan eueuh deui. Kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi, wah mending ka eta bae sana gunung bae tong eta. Waduh. Kita buang ke kiri laut, wah sarua bae cilaka ieu mah. Udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Waduh adung geus poho ka anak, poho ka pamajikan. Sangkilang geulis jasa ge pamajikan tetapi Allah asa dihareupeun Allah 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 Allah. Eta keur carita kejadian di udara, kejadian di laut. Kuari kejadian gering urang sadaid. Mercy ambalayah di imah, Cadillac ambalayah di imah teh. Mobil Hammer kan ambalayah di imah ja urang boga perusahaan. Sawah urang tanah urang satungtung deuleu. Pamajikan urang nu di imah, nu di pila, nu di hotel ambalayah lobana luar biasa. Urang kaserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah ku manis. Bisa pupurian dia mah. Aduh. Lantaran manis dibere obat teh ieu teh kudu pait bertentangan jeung darah tinggi. Dibere obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah. Nah ieu sangat bertentangan. Kumaha ieu kos kitu teh? Diimpus urang di dia. Kieu bae di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak jeung pamajikan ge geus semeunang ngalayat. Geus di ICU bae geus kieu bae. Mobil ambalayah di imah, perusahaan urang ambalayah di unggal kota. Pamajikan urang sakitu gareulisna nu luar biasa, tanah urang satungtung deuleu. Geus puguh pake mah kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun. Wah, luar biasa. Imah lain hiji bae. Unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu saha nu bisa nyalametkeun coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana. Imah bisa nyalametkeun sok bawa ka dinya imahna. Mobil Cadillac na tuh termahal di dunia nu bisa nyalametkeun ka dinya bawa ku nyana. Atawa wanita cantik urang Karawang urang Surbang anu ngegel muter teh bawa ka dinya. Bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa ka dinya. Moal aya geus kieu bae ngagolan napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat ini temen bapak, temen usaha bapak, dina hatena ngabur sia. Teh hayang aing mah didatangan ku sia, babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia.
Ini teman bapak pak, teman apa? Ini teman usaha bapak. Oh jangan, dina hati mangan teu bisa ngomong dah. Inditkeun aing keur ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang ini santri mana ya? Santri nu datang ka bapak teh nu teluk ditanya nyana deuk macakeun Yasin. Diuk didinya tadi. Hayangin saat eta mah tadi datangan ku santri. Supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah. Aya laku santri mah geus kos kitu. Kumaha nanti amanah. Coba si santri teh kiai kita ka dieu kitu mang macakeun tah cai. Ji atuh keimanan mah jantung Allah. Nyana geus ge Allah teh inget ka mobil, teh inget ka imah, teh inget ka istana, teh inget ka jabatan teh Allah. Bejakeun Muhammad. Saat nu bisa nyalametkeun saat-saat kritis model kaos kitu. Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyana boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaeun kanu kos kitu. Saha? Sebabnya nana tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP na jeung sasamaran di jero hate. Bahasa sungut bage Allah-Allahan, bahasa hatena ge Allah-Allahan. Moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tad'unahu tadarru'an wa khufyah hiji Allah. Bejakeun Muhammad sahatan nu bisa. Malaya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge. Saat urang keur kena musibah di kapal, saat urang kena musibah di udara, saat urang kena musibah ragag misalnya ti luhur gunung, moal inget kana naon? Urang naik gunung, mendaki gunung ke tebing tek di luhur, kemudian raga gandap moal inget kana naon. Allah brek modar sia. Saha nu bisa nyalametkeun saat eta? Dadung tinggal dadung, jelema tinggal jelema, moal aya nu bisa nyalametkeun. Tah. Urang teh dititah teh saat-saat keur henteu kakenaan musibah. Saat-saat keur teka kenaan ku syadaid gering misalnya kudu nol seperti eta. Nu mantak waliullah teh bisa nolkeun seperti jelema-jelema nu kekenaan ku dahsyatna panyakit nol nya pikiranana. Tah urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeleuna bergelimang dunia, sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat, tapi hati orang nol. Tah cara etalah ahli toriko mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hati teh ulah aya harta, supaya di jero hati teh ulah aya makhluk, supaya di jero hati ulah aya nafsu, dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis. Tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting, kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting dua peting sebulan setahun, mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid, mulai cuek lalaunan ka makhluk, mulai ka dunia, terus kabelah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun, padahal awakna sehat, padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah, tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu, padahal sehat awakna. Hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah. Aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha, sugan ka makhluk henteu, sugan ka dunia henteu, sugan ka jabatan henteu, sugan ka jin henteu, sugan ka jurig neo-neo henteu, sugan ka batu combong teh henteu, sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak. Oh hiji be Allah tadarru'an wa khufyah
kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang begitu urang mah aya bisa geus gagoler arawas buraga daing keur ka Allah recok kakena teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bawa isuk bae sore tipi ya we pindahkeun budak pindahkeun abah nek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asa ngai nek di ka Allah bener padahal mah tipi loba mobil moga segala rupa awaskeun pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga sewa rasa tuh kos gitu mah tuh diusapan tinggal diusapan geuna sote keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan kuno gulis geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon gadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu kok boy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering teh padahal nu tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah tu dipake Allah napas kaluhur Allah geus sebab kanyeri geus luar biasa geus lain hayang sosodoan jeung awewe geus lain hayang leurempangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis kapanggih jeung Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke saat urang kritis ji ja urang ge bakal modar sarua bae je emang parang sana kumaha meureun ceknya nama masih kene SMS-an kana tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang laki deket TV kesel abah TV kadegeun nu gede TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari saminggu ka tukang awaskeun TV garieung jangan awas kuari barang leungit TV remote na mana mun aing jadi incuna di talian gua aing jelema teh kos itu percis eta teh lain batur sia ya Karim ya urang kasinggung ku Quran ya masyaallah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tang ngabejakeun ka urang percis ya Allah ya Rabbi bejakeun Muhammad saat di lautan saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun di saat nyana kena penyakit